Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring Nandita Malafaiza ti kelas 11 IPA 3. Di sim kuring bade ngabahas ngenaan novel Di Rawu Kelong. Judulna Di Rawu Kelong ditulis ku Ahmad Bakri, diterbitkan ku Kiblat tahun 2017. Aya 68 halaman, alurna maju, temana kahirupan. Sinopsis novel ieu nyaeta awalna ngeunaan kahirupan si Udin sapopoe jeung babaturanna jeung kulawargana atawa jeung satoanana. Awalna si Udin rek malak Seledri, nanya ka indungna aya Seledri teh jang naon, puguh indungna ngawaler nya jang samara. Tuluy dibere ember ku indungna, tuluy dibolongan ku si Udin jang melak Seledri. Lila-kalilaan Seledrina ngalobaan. Geus kitu si Udin teh dek melak deui, cek indungna teh dek naha melak deui kan geus loba Seledri mah. Tuluy cek si Udin naon deui atuh, tuluy indungna nawarkeun dek meuli hayam jang diurus ku manehanana. Tuluy manehna jeung bapana, si Udin jeung bapana indit neangan hayam anu dipik hayam ku si Udin. Geus eta hayamna endogan jeung anakan loba. Geus kitu si Udin teu poho oge ka Seledrina, tuluy ngurus eta Seledri jeung hayam. Lila-kalilaan si Udin ngabantuan babaturanna ngangon domba. Di lapang aya si Emod keur ngencarkeun dombana. Pek teh dombana ngencar ka kebon batur nu boga kebonna ngambek. Geus kitu si Udin indit ka imah akina jeung babaturanna. Tuluy akina nyaritakeun yen jaman baheula teh aya budak ngaranna si Tolok. Si Tolok teh bangor pisan jeung tara ngadengekeun omongan batur. Hiji poe si Tolok ulin ka Malinaan jeung teu inget waktu. Tuluy manehna ningali kelong, tuluy manehna dibawa ku kelong. Manehna ceurik unggal beurang peuting hayang balik. Manehna jangji rek jadi budak bageur. Tuluy hiji poe si kelong anakna teh keur sare hees. Manehna lumpat ka imahna, tuluy ngeukeub indungna tarik da sieun ka kelong deui. Sieun di rawu kelong deui. Manatna dengekeun omongan batur tong ka Malinaan ulina inget waktu jeung jadi jelema bageur. Kitu wae sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.